Aduh, iya masnya menit luntur-luntur. Pamer mana mah iya. Oh nyaho lah kabeli emas terus diimah sa kotak deui. Bayaran we hutang ka urang, mau dibayaran hutang. Utang mah teu penting, nu penting mah gaya. Iya teu penting. Bayaran hutang ka aing. Moal dibayar pisan. Terus gitu sih mah gaya di nomor hiji ke. Nyaho lah. Ngomong-ngomong, ayeuna mah emas naik deui sia. Nya urang mah geus teu meuli-meuli emas, aing balansak aing mah iya. Geuning bangsa kunaon sih? Kita utang urang di luaran. Ngajenggal mendingan ge. Buru bayar yang urang geus teu gablek duit pisan. Oke, panen nya gampang. sorangan ini mah urang geus eueuh ngusahakeun ieu. Emang sakit mana ka mana sih kata berkareta? Nya geus diserahkeun ku aing da bonganan teu usaha. Sama boga salah kita kos kitu meni kos aing lengo. Nya mentek aing hayang lengo tembung maraban salaki aing eueuh nu ngusahakeun yam. Bere atuh aing yam. Eta mas maneh ka mana sih? Keur imah rembel da. Geus beak urang yam. Meni bebeakan ayeuna mah urang balansak ieu. Yang geus rek setor atuh heula nya. Sok. Heeh. Kajen baraha we yam. Ya, gope we heula nya. Ini neman mana mah. Pacian da lah. Dasar kuntilanak. Si Iem teh ari emas kabeli hutang teu kabayaran. Sombong banget kumalamun beunghar meureun eta budak. Minta amit dong. Si Iem lamun gablek duit teh hayu we mamantogan. Ayeuna geus eueuh di wae. Isuk-isuk kene ka mana meureun budak teh? Aing mah kuat teh ditinggalan duit-duit acan. Jabacan meuli beas. Tadina mah minta duit kitu saker meuli beas. Mantog manten meuli kuat teh kanyahoan eta. Kitu wae sih mah lamun boga duit hayu ngabrag. Mending mun balik babawaan mah. Lapar sianya. Siala laparnya. Aing ge eueuh beas. Boro-boro sakur meulikeun sia kadaharan. Si Iem meni kuat nemen pisan. Si Iem nu nemen mah ka aing. Ayo atuh kolot tinggalan duit sakur meuli beasna, sakur meuli parab entogna. Ieu ge hut ge geus barareak ieu hut. Pirang kudu puasa deui saria. Tua latih aing mah kararunya aing mah ka entog-entog teh kamu teu manggi parab teh. Nu kieu mah si Iem kamari dibere duit ku si Akem hayu pan kumanehna kabeh. Si Iem mah boga duit oge kedeung ge balik hayang dahar. Sakitu teh manehna nu nyekelan duit tapi dahar mah ka aing-aing keneh. Ditinggalan duit mah aing. Coba ya kakolot teh tinggalan duit kek lain dibalanjakeun meuli beas, meuli dengan sangu. Ieu mah boro-boro. Beak baru dipake meuli emas eta. Itu we meureunan. Ayeuna teh cigana keur pamer ka tatangga. Boga emas. Aing mah geus kos kieu we deui meureunan. Nya kitu mah ku aing duitna. Ieu teh lamun si Akem nyahoun mah
Enggeus beak deui. Si Iem cari kanan. Ya merena ka aing. Tadi nama saper beneran imah ieu. Ayeuna duitna berpake ke muli emas. Gaya maru hirup teh. Istirahat lah dengan duit kemana deh sih kata tangga itu kablok wetan gimana kuat tibara rogaun duit urang geus teu boga duit. Bella Gusti ayo mane eta make baju naon ieu Gusti sa mane eueuh bahan deui eta baju mani mah nora pisan ieu mane anu nora mah ieu kelek eta ka mana-mana beunah hayu urang meni lambatan janggol urang teh keur serak maneh teh ayo meni bahu sungut mane ayo mane teh nyikat sama jelema loba duitna teh beli Pepsodent acan nyikat atuh Bella maneh sembarang ieu mane menang dandan saha hayu meni kos nah dan urang atuh Bella jelema nu nek modal iya dengekeun ayeuna boga urang balangsak Bella di naragihan ka batur eueuh nu malalayar. Nya mana balangsak moyokan we si Iem, pugu si Iem jelema balangsak. Mata ulah moyokan we jelema balangsak ye. Jelema mah moal di luhur wae yuk. Ayeuna tadi si Iem sia pamer emas. Oh, dibere duit ku lanceuk na ku si Akem 14 juta. Lanceukna nu mana? Anu geulis teu boleh si Iem mah. Ih, beda jauh. Urang geuning teu apalnya. Yeuh cek urang mah nya, urangnya naik nagih ye. Si Iem boga hutang sapeda 700 deui. Heeh. Mantak cek urang mah tagih geulangna lain dicokot. Nya hutang manehna ge ka urang gede kene 500 ribuan. Cek urang mah daripada main mulian we. Mas jeung imah we nya yunya. Ya heula menu hidang mah, pugu imah teh hidang Asa sih? Nyarang teuing. Urang mah anu geus teu mikirkeun lalaki ayeuna mah urang mikirkeun. Oh ya udah talaku. Eta banget maneh jeung cokor meni jauh banget. Maneh geus balangsa. Ayeuna mah urang papanasan wae Bella. Pantes meni pias maneh kuat teu cerah deui mah. Ieu buge geus ka bonding maneh. Bukus kieu ayeuna mah maneh boga hutang kene tuh si ka urang. Nyanta lah aing maluna. Si Iem bakade utang coba si Iem 500 ribuan. Yang geus cokot teh eta geulangna. Pugu tadi ku arek direbut maneh Sia mah elehan wae hirupna Jadi jelema teh meuni ulah ieu zaman ayeuna mah ulah elehan. Nyaman meni hidung ayeuna mah sia balangsa. Kitu maneh mah Sok ngaca ge. Ya jadi ieu maneh nu tadina kenceng ayeuna mah jadi peot sia yuk. Pusing urang teh pusing Bella. Eta piler maneh nu tadina mancung ayeuna jadi rebeh. Heuh geus teu kaurus ayeuna mah Aing moal mun jeung jelema balangsak. Kuat jarudas banget nya. Jelema teh abang aing geus balangsak ayeuna mah. Kamari ka mana aing keur beunghar. Nyala lampurkeun. Ayeuna mah aing balangsak ngajarauhan. Arek minjem bease lah ieu mah ya Kamu be anu mayoran cita si Iem anu nyekelan duitna. Tetangga teh saririkeun aing boga emas teh. Cingkat cewih wae, aing liwat cingkat cewih bari dieu. Aing liwat cingkat cewih. Sirik meureun akeun bae ngaranna jelema sirik mah tidak mampu. Tapi ararateul boga emas teh ngajual wae paling engke nungguan sabulan sugan kuateun. Ayeuna mah boga kene beas 2 liter deui, mah moal nya. Tapi ararateul teh ararateul mah yang ngajual wae. Aduh. Pararanas. Sih. Nyurigakeun banget. Eta tasnya juga tas si Iem da.
Can haratul yang ngajual wae boga emas saeutik oge. Tetangga can nyarahun KB, urang boga emas, mun geus nyarahun KB karak dijual. Ya, Gusti emasna nambahan deui. Ya heeh. Bela eta mah mamawa ember butut rek ka mana? Rek micin sampah. Micin sampah mah jauh-jauh teuing. Geuning ge ieu 3 poe geuning geus geuneuh. Oh, padahal ieu mas 24. Manya mas 24 kuat konengna kuat geuneuh ieu mas mah. Ya, antur atuh isukan ka pasar turi. Yo, rek naon? Arek nyempret ieu. Embung motorna ge eueuh ditebusan. Ai aing ngerakeun ka karek ge sabaraha poe ieu geus gareuneuk kieu emasna. Kamu kan jangan si Iis pasti sia diomongkeun maneh sia. Oh nya pasti. Ya ho ieu mah jual ngerakeun nya tukeun we deui sia. Ya moal paling kerek dijual lamun geus bosan. Naon? Aing ngaprok jeung si Ayu sia. Oh, tadi ge nagih. Balangsa kayak. Oh, barang aing mah teu make giwang sagram-gram Ya aja. ho da bayokan we sia ieu. Ya karena eta mah jelema mau sok popoyo poe nya. Ya ho jelema mah ngaranna jelema mah naon nya? Aya raatna lah aya cek hujanna, cek orang gasih aya surutna. abong-abong duitna loba nya. Oh, kain mending hina banget ayeuna mah kan aing tuh keur di luar. Ngajak teh yo. Aing non geus lunas hutang ditagih deui ku manehna. Nya kudu dicatatkeun nya. Ini geus dicatat ku aing mah. Pake buku nu gede teh. Manehna pahoan. Lamun teu dicatat mah manehna mah poho. Manehna mah pasti poho. Tapi cenah ngomong-ngomong hutang sia gede kene gope deui. Oh, Yang mustong dibayar. moal aing panen bal mantak dibayar. Oh, eta tapi ngomong-ngomong sepeda aing ge raha. Sabaraha sia mah engke panen di Yang tapi Cilenjong ya. Ya, sering hiji, hitung-hitung we lunas. Yo emas batu ya Mas mah odah. Ya, sih mas sudah dikikirkeun we sia. Kayak Naon anu gitu? ngajabret sia. Nyari aya nu ngajamret BH aing mah teu jadi masalah mun aya nu ngajamret emas mah nya ulah. Sia malah yang dijurkeun imah boga duit teh mumpung aya duit gitu. Engke panen jadi sakalian, ayeuna mah Oh, sia panen gablek sawah. Ah, Teu boga sawah ge kan mah odah sok menang beas. ya heuh sih Pare. gitu mah. Ya ngomong-ngomong nya cek aing mah, ngaranna sia anak hiji-hijina. Indonesia mah geus teu bisa digawe teh geus ngadieu kawe apa. Yey, nya heueuh, boga hayam oge malah lodar teu katurut. Boga hayam 3 siki eueuh. Nya Boga heueuh. garangan. Sabenerna mah anakna baheula teh 12, nu hirup aing doang. Heeh. Nya heueuh. Yang mata kasih ya, uyuhan si Akem ngaku oge cuman anak menang. Nya anak samparan. Ya ho, Iya bela, sebenarnya mah urang teh emasna loba kene. jadi teu dipake sih. Ya lah hayang kos toko emas berjalan, aya giwang, aya gengge, aya kongkorong. Urang kan make we kerudung, jadi mun make kongkorong teh moal katingali. Lain. Aing mah sia ya mulai dipake tapi bisa anu nginjeun. Moal dibere. Coba nih si Ispan ngomong wae teu boga duit itu teh yang diecelokan. Oh, Ngarang yang ngomong diinjem. mah. Nya surat-suratna oge dipetian moal anu Ya, nyahoeun. tapi poe ieu aing can pos is ngolembar. Teu nyao keur nyeusuh meureun men masih suheun loba banget Terus da. aing ini micin sampah heula tuh. Eta sia meunceun sampah meuni jauh-jauh teuing. Softtek gitu segala rupa. Oh. Terus Ada siap palin. Meunceun sampah teh ka walungan wae. Ya jadi banjir di walungan. Ngomong-ngomong geus sore rek balik. Ribet dong. Masalahnya tadi nyurigakeun teh di masker tapi mama watasi iem terus hasilnya yes Berarti kunaon sih kok bingung. oh tadi keur lempang amplop jeung jelema keluar ti mama oda Masa sih? ya, lalaki Sama pakai naon? masker Mana? Numpatna. kaditu tapi mama watasi iem sia ingat pawurna teh nyopet barang-barangna si iem pamarisi akem teh kamari Ya bener aing mah udah di imah nasukan. hanya teh nyaho ku Aing buge pamporkeun tadi ka imah. asieun nyamperkeun mah Dan dituturkeun jelema. Hei, aya narara dia keur di jaralaran. mata si mana Ya ieu geus ngeclok beas mah dicetati. Wah aja cenah nempo jelema lalaki, Mak. Nu malah laki sabu aja. oh keluar ti imah emak mama wata si iem teh ih Soal tetempelan kan Bu Haji mah saha anu arek aing mah emak. demi Allah mah memakai kacamata hidung make Eta masker dikunci tuh, Mak. Itu ditulakan emang nage da kitu nage arek nyokot naon arek nyokot hawu ka imah emak. Karena ini mah boga duit mah teh ah. kamari teh masih diberi duit ti si Heeh. Aya tuh di imah. Gusti, tinggal. tuh kan
Jika Lain natanya. tapi sakitu-kitu na teh jangan Oh, pamere ati bang deui. pamere deui. Karunya amat mun eta Bener bener teh, paling Mah. Ini marah rogok lah, keliling wae lembur. Mak, mak, mak teh mana sih? Dia pantong ngemplong wae teh ditutupan. Mak, mak. Kemana sih mak teh? Oh, ini kotak urang geuning kotak wadah emas. Kemana sih? Apa dijual gitunya kumaha odah? Poho suga nendeuna nya. Aing mah kumaha mun sampai leungit. Mak. Panto melongo wae. Kotak emas urang di mana sih? Eta teh aya giwang, aya gengge, aya kongkorong. Pokoknya tuh udah sia peninggalan duit ieu aing geus ngecelok beas tuh aing cetati bayaran ku sia. Jor, itu kotak emas di mana? Kumaha dijual emas? Leungit ieu. Ya Allah, eta di mana si Panto tadi ngemplong wae tadi tulakan. Tadi Bu Haji ngomong cenah di emak-emak ya jelema ngaliwat. Jelema naon, jurig? Teu nyaho cenah cek Bu Haji aya jelema pakai kacamata, pakai masker, gede jangkung cenah laliwat, liwat saorang. Ah, mama, eta sugan anu nyopet emas urang. Gusti ieu kumaha sih Ya bodoh ah, mama muah aing mah buat jangan ah. Hayu we tuh da geus sia mah. Mun dikuati kamaskeun kabeh, lain mah jeung aing ongkoh. Nah, Nya jeung tetendenan. tutundonan itu aing nu mado geuningan sia, tah lebok tah sia. Hayu we tuh da boga rezeki teh dikekeuweuk we sorangan emang bagi-bagi ka aing. Nya geus ayeuna mah kumaha sih teh kumaha? Jangan yang anak ka mana aing. Aing mah kuat hutang injam ya mah beas oge. Sia mah ngeuna we kitu pamer emas. Ayeuna lebok tah. Emasna di padong. Ya, anak emak yo. Gusti, tuh hidang sia teh. Mah muah mah kumaha sih mah mas urang mah. Nya kumaha sih geus lain rezeki sia meureunana. Borat teh aman. Cek aing ge naon ieu balikeun bahan bangunan ngabangun imah. Ieu mah dibalikeun emas kabeh tuh da ge sia mah. Tapi Tutungna ieu aya, emasna Kak. di padong. Tapi ieu aya mah 12 gram deui. Geus sebenarnya dijual eta geus. Hayu Yang urang dijualnya, Mak? urang ngaju ieu we tah urang ngabangun imah nah. Oh, urang selot di selot teh mak. Geus ayeuna mah simpen ieu simpen tabungkeun ieu tabung jaga bareng. Lamun aing modal teh pecek sia lamun ieu mah saker jaga bareng aing modal ieu. Ya tadi nama panen teh nyarek di ruag, mak. Kabeh di ruag tapi mal ditangtungkeun deui. Ya teh lamun ditangtungkeun rek cicing di mana Nyarek di aing? sawah weh. Tuh hidang. Ya mak, tang neundeunkeun di handapun tanah. Ku aing mah ieu rek dititipkeun ka Bu Haji, rek dititipkeun. Nah, tadi nama da teh pamer heula. Daripada ku padog deh tuh aing geus baragram itu iya. Yang aya itu 3 kilo Nah mah. mantap ge aing mah ah. Geus ah. Geus kambe. Lain rezeki sia meureun ya. Maaf. Maaf. Oke. Sebel teh da kasih iem teh. Sebel da kasih iem teh. Gusti saya meni eueuh bahan deui eta baju. Mane mah nora pisan ieu teh. Mana anu nora mah? Ieu kelek eta ka mana-mana. Kambe nah ieu urang Beli labatan janggol. Urang teh kerserak mane teh. Meni bau sungut mana meni nyikat sieun. Di kunaon sareuti. Oh, seungnya. Serina juga seri gagal. Serina juga Ayeuna mah rek dipake heula rek pamer ame tatangganya rahoweun aing kabeuli emas soalnya jadi hate banget. Oke heula iya. Kunaon? Gende emang enggak? Oh, emang na ieu. Emang enggak? Ya patah nempo cerita Teu nempo